ulaika humul ghafilu. Etalah jelema-jelema nu poho ka Allah. Cilaka. Aya nu sama sakali teu nyaho ka pangeran Allah. Batu kayu nu dipangerankeun kafir. Aya nu nyaho Allah teh pangeran tapi nyana poho ka Allah. Ku pohona ka Allah mabok terus bae. Judi terus bae, zina terus bae. Eta keur poho ka Allah. Leletikanana eta gulede eta gulede eta mamaehan gulede eta leletikanana daek nonton TV teu eureun-eureun. Obrol-obrol main catur teu eureun-eureun. Main remi lalagaan eta ge leletikanana poho ka Allah. Hahapean teu eureun-eureun eta ge poho ka Allah. Eta ge termasuk. Lamun tadi mah okos kebok, ieu mah nu hahapean mah taruhlah kos embe lah. Turun setik atau kos soang. Soang. Ieu lamun aya jelema nu hahapean eta derajatna sareng soang. Wang, beunang kurang digerokeun, "Wang, ka mana Wang?" Soang. Ai nu ieu mah lain soang deui, ieu mah bapak kolot soang. Bapak kolotna. Hese teh hayang inget ka Allah teh. Poho be. Sebab timbanganana leuwih resep kana materi. Timbanganana leuwih resep kana duniawi. Nu mantap kageserna teh ka dunia bae ka materi bae. Neuleuh motor resep, emang kadinya resepna. Neuleuh mobil resep. Hayu bae urang mah. Neuleuh sawah resep, neuleuh awewe komo. Resepna ge aya 7 kali resep. Ih, pohara. Eta emang kadinya. Da, eta jelema sasar kabeh ge. Eta sasar eta kabeh. Eta jelema sasar eta kabeh depan paroho kitu teh serba sasar. Ulaika humul ghafilu. Urang ieu nu dieusian bae ku Al-Qur'an ye poho deui. Inget ka Allah teh keur di majelis doang keur ngaji. Nyaritakeun bahasa Allah Al-Qur'anul Karim. Oh nya bahasa Allah. Negeri terjemahkeun sa aya-aya urang. Oh ingetna ka Allah. Keluar beti majelis. Mulai. Wow. Ya Allah. Wow. Nu mantag sabalikna jelema nu poho ka Allah nu sasar teh horeng aya jelema nu inget bae ka Gusti Allah. Iyalah jelema-jelema nu selalu inget ka Gusti Allah, ingetna kana sakumaha anu keur katrapan ka dirina. Mentak ku Gusti Allah di bejaan urang teh horengaran asma Allah teh loba deuk ka mana bae urang nyebut mangga cik Gusti Allah walillahil asmaul husna. Aya 4 ayat anu nyaritakeun tentang asmaul husna dina Al-Qur'anul Karim salah sahijina ieu. Ayat lain de ayaman tad'u falahul asmaul husna. Opat salah sahijina ayat anu nerangkeun asmaul husna ieu. Walillahil asmaul tetep ka Allah aya ngaran-ngaran anu bagus. Sabaraha ngaran anu bagus? Sakumaha hadis Kangjeng Nabi ngajelaskeun aya 99 padahal lain ngan 99 sebab seluruh kesempurnaan ngalengitkeun kakurangan-kakurangan eta adalah asma Allah ngan
Kangjeng Nabi ngajelaskeun 99 ieu geus cukup jang urang. Wallah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min terus datang ka anggeus. Daripada ngapalkeun nomor SMS mendingan ngapalkeun Asmaul Husna. Komo geus kolot mah. Asmaul Husna tuh kurang dibabaca. Lamun hayang urang di jero kuburan ke ketika maot di dahar cacing maka apalkeun Asmaul Husna. Beleger gara-gara Asmaul Husna. Masya Allah. Tapi lain sakadar apal Asmaul Husna teh kudu jeung makna-maknana. Malah mah dina hikmat ieu mah keur carita hikmat telanan. Dina hikmat teh eta teh kurang teh bisa dihitung Asmaul Husna teh. Kemudian aran urang ge dihitung, ngaran urang sabaraha, Asmaul Husna engke aya sabaraha, mun pas ka dinya tangawirina ka dinya. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahman geus teh mah ulah hese-hese, muridna Ar-Rahman bae. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahim geus muridna Rahim bae. Lamun jelema ngaranna teh Saleh, geus bae ngawirina ya Sholih ya Sholih ya Sholih ya Sholih ya Sholih. Maksudnya soleh ge eta mah soleh Allah ulah ya Sholih ya abdi ya Sholih ya abdi ya Sholih ya abdi. Tuh kan. Lamun urang lain eta ngaranna urang teh lain termasuk Asmaul Husna lain. Misalna ngaranna teh Bakri. Tapi teu make Umar. Anu Umar Bakri. Nah, dihitung ba sabaraha, kap sabaraha, ro sabaraha. Hitungna kabeh. Lamun urang ngitung Asmaul Husna kabeh. Lamun ngitung de kawin mah nu sukun mah ulah. Bakri ba hirup, kap sukun ulah, urang dihitung. Ro hirup. Ya ulah. Eta hitungan dukun dah mah. Asmaul Husna itu enggak be. Ba 2, kap 20, 2 jeung 2, 2 jeung 2, 20 jeung 2, 22. Bakri ri 200. Nah, 222. Ya, 10. 220. Bara. Terpercaya aing sih mah. Sebenarnya tah ayo sama. Tuh, saya pohon deh kan? Berarti 220 12 kumaha sih? Pak 2, kap 2. Dah 2 kap 20 berarti 22. Nah, ro 200 berarti 222. Iya 10 232 tuh. Lah ulah sih ngomong pomong. Oh, berarti 32. Teangan orang Asmaul Husna. Sok Ar-Rahman sabaraha, Ar-Rahim sabaraha teh potong biasa ya potongan babari teh dipotong nangke. Set akurkeun ka dinya. Tah, engke wirina ka dinya. Tereh geura-ge urang. Ngaran urang segitu, lihat segitu. Geus dihitungan ku ulama kabeh. Set ujung sakea. Ngaran ieu set sakea. Wirina eta urang. Ini lamun urang ngawirina akur jeung Asmaul Husna penta geus ku urang make ngaran eta tah. Wah, ujian bisa hiber. Urang dihandap manuk di luhur hiber. Hikmat terperkibat. Tapi eta bagus, hikmatnya bagus sama kos gitu mah. Jang wiridan sehari-hari urang. Dibaca Asmaul Husna cek di dieuna ge Allah teh ngabogaan 99 Asmaul Husna disebutna ngaran. Fad'uhu sebut ku aranjeun kabeh eta Allah make nu 99 enter sapanuan. Hayu geura. Fad'uhu samuhu biha. Sebut urang resepna ya Rahman ya tu baca kurang ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahman. Urang resepna Rahim ya Rahim ya Rahim ya Rahmi ya Rahim. Urang resepna Malik
ya maliku ya maliku ya maliku ya maliku ya maliku urang resep kudus ya kudus ya kudus ya kudus ya kudus ya kudus eta mah urang resep ke salam ya salam ya salam ya salam urang mana mah gopur ya gopur ya gopur supaya sugi ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaniyu kata rata hayang sugi berarti kan ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaniyu urang hayang fakir ya fakiru ya fakiru ya fakiru al fakiru wal ghani eta ngaran Allah ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaniyu ya fakiru sok gerage mana urang nu resepna ya sabur ya sabur ya sabur ya daru ya nafi mana nu resep sok sebut masyaallah ya qayyumu ya qayyumu ya qayyumu ya qayyumu bagus sama emang lain gitu nu ngadengena urang Jakarta ya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku daripada ya kayumu ya kayumu ya kayumu ya kayumu masa kayumu mending kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku tolol lebejakan numerena ini masa ya kayumu udah ya kayuku aja ya iya gak apa-apa udah numerena blon deh sarua saya tanu bogana renganan boga material nyana paingan tengah saya nggak beda ya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku blon kabehan tidak ya kayumu tuh orang Jakarta mah kan tuh ya kayumu ya kayumu ya jadi mantak mere wiridan tak menan gara-gara makrotnya kudu jelas ya kayumu ya kayumu ya mun enggak di kadengena ya kayumu menyana ge ya kayumu ya kayumu iya ieu diganti ku Jakarta ya kayumu ya kayumu ya kayumu ngapain kayumu kayumu mending kayuku kayuku ya kayuku ya kayuku aduh Gusti Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha sebut ku urang nu urang resep nu mana mun hayang diutang dihitung pas loba kitab aya kitab asmaul husna geus aya kitabna jadi didinya nyaritakeun Ar-Rahman naon sabaraha hurufna khasiatna naon Rohim sabaraha hurufna khasiatna naon Al-Malik sabaraha hurufna khasiatna naon Kudus sabaraha hurufna khasiatna naon ketungtungna aya nyaritakeun urang ieu ngaran saha sabaraha naktuna akurkeun tah jeung ngaran-ngaran asmaul husna tadi sabaraha ngaran urang eta sabaraha kadinya pas geun jadi urang pas jeung ngaran urang ujianana masyaallah mustajabud da'wat gitu eta urusan hikmah tapi urang mah ka Allah eta ge sarua ka Allah ngan melalui utang hitung dipake ka Allah jang supaya mustajabud da'wat mangga tapi nu leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa urang mah nyebut Allah teh can karasa ka jero jantung ka jero kolbu kakarak disungut doang boro-boro ilmu nu lain asma Allah ge ngandatang kasungut ieu makan lalawanan anu tadi pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun jelema-jelema anu tadi teh eta jelema nu paroho ka Allah sanajan nya maca Quran tapi de korupsi kos DPR lain teu barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca menteri lain lalagaan ilmuna tapi pan menteri agama nu itu di penjara nu ieu di penjara pan eta teh jelema pinter tapi kan di penjara lain teu bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang sabaraha bupati nu santri Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin sarua sabaraha gubernur penjara eta teh akibat
penyalahgunaan, korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS teh loba anu mabok? Ambalaya PNS nu mabok. Nu mabok gimana ibaratnya? PNS matak negara dek bener kumaha PNS lagi mabok. Teu percaya sia kaing. Teu percaya sia kaing. Percaya teu? Atuh percaya aja nang sia. Nyawa nang sia. Bahwa PNS marabok. Tes urin pernah PNS Tangerang. Tes urin nu mabok sabaraha. Je barang sana. Marabok. Nagara dek bener kumaha. Dicekal ku marabok. Masya Allah karim. Timimiti SMP, SMA mabok ambalaya. Baheula Yogyakarta. Ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar. Jawa Barat, Tasikmalaya kota pelajar. Eta teh geus boga julukan kuari kota mabok. Mabok kuari sararina. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Julukan tinggal julukan kota pelajar mabok. Zina. Tasikmalaya julukan ada kota pelajar mabok zina. Tasik Kresik. Ciamis manis. Eta moto ngaranna, moto Sunda eta kos kitu tah. Moto Sunda, Tasik, Kresik, Ciamis, amis, manis. Garut. Saya mau dong Garut domba. Aduh, Masya Allah. Nah, ieu teh lain sakadar disungut, tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna. Kangjeng nyaritakeun 99. Sok sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati. Fad'uhu biha. Nu mantak atuh heseh yang datang ke hati teh ulah-ulah nyebut nu lain, nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asmana. Nomor kedua zatna, nomor katilu adalah ngahiji na itihadna. Di bahasa doang. Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat hu geus luhur. Duh keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun. Kudu boga guru urang nu nungtun urang. Lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom. Makom teh hartina tempat keyakinan. Urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin. Nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut tu sejen ngan beda setik. Iya maka pangeran, ieu lain. Cuman da yakin atuh gitu-gitu kene. Ibadat teh datang ka yakin urang dititahna teh. Seluruh kondisi peribadatan, spiritual, lahiriah, keyakinan. Jadi urang nu ibadat teh lambang keyakinan. Lahirna kos kitu berarti keyakinanna ka dinya. Jelema ka gereja, oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa. Jelema ka kelenteng, oh berarti keyakinanna ka nirwana. Jelema keyakinanna oh ka Gajah Mada, keyakin dan lain-lain sebagainya. Eta bener-bener keyakinan. Kitabna beda-beda. Urang kuari masjid, oh keyakinanna ka Allah. Kamu sholat, oh keyakinannya ke Allah. Keyakinannya tah seluruh peribadatan. Dah, dina ka Allah beda-beda. Aya nu kontinu setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat. Ka mana? Pasar. Set. Tah, eta. Nah, eta sesuai jeung keyakinanana.
Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Adzan keyakinannya tinggi ka Allah. Bocot kabeh. Langsung wudu. Berarti tinggi keyakinannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jam sabaraha emang dak? Jam 12 angel kana ieu meski. Rada turun dah keyakinanna. Turun. Yaelah, tenang jalanan. Berjamaah moal kan teh teruskeun bae kitu. Keyakinanna rada mundur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Jam sabaraha emang jam 12. Aing ngeurik hasil nya. Aing hasil ke kudang ke Gusia. Turun jasa teh keyakinan. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan deui itu budak. Puyang emang ngadengena. Geus tere kandap tah. Geus tere kandap tah. Henteu rada deres tah aya nu azan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadengnya oh ke asar asar, ke magrib magrib deres. Nyana kaingetan keneh. Allahu akbar, Allahu jam sabaraha ya? Zuhur salat henteu. Ke azan deui jam 3 jam sama Allahu akbar, Allahu akbar. Asar dahar henteu. Salat henteu dahar bae mari. Eta geus sunat. Anu ge Allahu akbar, Allahu akbar. Weh, zuhurnya isuk ege nih. Isuk ege isuk kendang geus. Parah tah manggeus basi. Jadi urang leuleuh jelema keyakinanna deuleuh giat dalam salat. Sakitu bae geus. Keyakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna. Guys, Allahu akbar, Allahu akbar. Woi salat, cepat berarti tinggi tah keyakinanna. Keyakinan ge kakarak ngudag waktu salat berjamaah, kakarak datang ka dinya. Encan ye, aya deui. Si eta kan hebat amat sih. Kunaon? Asal azan cepet. Horenganan aya rangda. Masya Allah, sisi masjid salakina paeh. Cepetnya asal azan cepet ya mah. Pamajikan nage pamajikan datang ka ngalem, ka haji hebat jasa. Asal azan banyak mah lumpat pohara, mimitina mah di alem. Aju angel sakena balikna. Orenganan. Orenganan buaya darat. Tah, ulah disangka lamun aya anu azan cepet ulah bawa eta teh kadinya ulah deuleuh heula. Lamun nyana teu ngaca, bener di salat. Lamun ngaca heula lain. Ngaca heula rapi, kopena ge embung dengdek, kesesengitan. Sing ade tah. Lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ade. Rapi sajadah nage eta kudu rada aya pencurigaan setik. Orangnya jauh-jauh mau anak we sial. Eta anak saha? Anak saha? Aku. Anak satu, cak pamajikanna. Anak urang kene. Anak urang di mana? Kenapa ngomong geus anak urang kene, urusan. Mana-mana? Itu dekat masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun cak majikanana boka aja masih kene itu terserah didinya mendek diteruskeun terus mendek gesan boga anak ieu budak asa disuat-suat ya hate yang kunaon kaayang mah bebeja ke deuk kawin mah moal diizinan ngadoguan diizinan datang ke kiamat aing geus kieu kumaha tuh geus kieu kumaha tuh sakena teh cenah anak urang ieu teh geus beres. Menang saminggu mau ada iya ya di anak di mana? Sial sering biasa mau anak tahu budak. Masya Allah bisaan berjamaah atau mah. Ganjarannya langsung. Tah. Adzan giat. Itu berarti tinggi keyakinan. Oh, encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah. Nah, kuari bener-bener apa henteu sih ka Allah kakarak tidinya lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan lamun geus tinggi keyakinan geus ibadah geus mantep jasa datang ka keyakinan ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus ibadah mah asal geus datang ka yakin geus urang mah kuari yakinna kakarak datang ge kana fikih make fikih awas takbir, pos tartain. Mun eta teu sah. Kama fi Fathul Muin. Fathul Muin di bawah salat. Usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqbal.
Qalah dan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Tolong itu benar jadi adzan. Ya Allah. Allah sejak kaulah salat zuhur 4 rakaat makmuman laitan bar. Salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang ka dinya. Kita digetatkeun di jero hate. Allahu akbar. Sejak kaulah salat di jero Allah. Awas, isian. Kos tari. Allahu akbar. Aya nu aduh, can eusi. Salli. Allahu akbar. Can kaeusian, geureuh tah can kaeusian. Salli fadl. Allahu akbar. Beunang. Tapi eta urang mencari takos gitu, dari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese. Was-was bae. Di ditu da setan jiga mimitina digugu. Nah, di Banjar gaya guru kula salah sahijina. Di Banjar jangan mumu. Jangan mumu salat jangan makos gitu. Mimi jangan mangkos gitu heula mun cara motor panas geuna. Sholli Allah, encan nganana ge encan. Sholli Allah, encan nganana ge encan siap. Sholli Allah. Kepanasan. Sholli Allah karena kamu geus sholli Allah. Aya salah sahiji guru nu kos kitu tah. Masya Allah macam-macam di Banjar eta. Mentak lamun nyana keur mujana ka masjid, sholli Allah, sholli cak anakna keneh, patah setar. Atuh santri mah unwani, anak patah dak setar dak. Allah. Masya Allah. Eta salat eta kos kitu itu asla. Nah, tapi lamun didinya yakin atau didinya lamun urang terus ngagugu bae fikih gitu bae kajun ngaji ka mamana ge ngaji ka Irak ngaji ka Iran ka Mesir gitu bae ngaji fikih gitu bae kos tu taru-tari Allahu akbar. Tapi lamun urang dek naikkeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain didinya teh nyieun yakin urang ibadah supaya datang ka yakin teh dijieun posna 9 pos tobat pos sobar pos syukur pos zuhud pos tawakal pos kitu khauf roja pos ridho pos mahabbah eta 9 pos 9 keyakinan. Lamun geus boga yakin di pos tu eta kabeh bakal ngilu. Sebab Asmaul Husna asli nama ngan 2 hiji Adam 2 subut. Ngan 2 Asmaul Husna 99. Bahkan keseluruhan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut. Adam hartina Adamu ftiqorihi ila ghairihi. Teu butuhna Allah kanu sejen. Subut artinya tetap subutu gairi subutu tikori gairihi ilallah tetap butuh salian Allah ka Allah ngan sakitu. Adam jeung subut. Adam subut tikorihi Adam tikorihi ila gairihi teu butuhan Allah anu sejen. Adam artinya subutu tikori gairihi ilahi. Artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah ngan sakitu kabeh. Deuk numbana bae ge. Jang ngadatangkeun ka dinya dijieun lah pos 9. Sok pos tobat heula sebab asma Allah teh At-Taib.
Asma Allah teh kablah ditu na as-sabir. Asma Allah teh as-syakir. Asma Allah teh az-zahid. Asma Allah teh al-mutawakkil. Terus kabeh. Nah, dijileh dijin kurang teh pos 9. Asma Allah sabur gitu, sabru. Asma Allah tobat, asma Allah sabru. Geus urangna engke adalah anu taib. Asma Allah sobar, as-sabru. Asma Allah sabru, urang nu sobar engke bakal as-sabir. Asma Allah syukru, urang nu syukur ngaranna as-syakir. Supaya bener-bener urang jadi taib, supaya bener-bener urang teh jadi sabir, supaya bener-bener urang jadi syakir, dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah. Seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya. Thariqah Qadiriyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, thariqah Tijaniyah, thariqah berbagai-bagai. Seluruh thariqah kabeh kembali ke pos weta supaya yakin. Iya atulah mun geus datang ka yakin mantep. Geus kudu aya nu nuntun, mursyid ngaranna. Teu meunang sambarangan. Geus kurang ku ari maneh teh ayeuna mah tu kudu melaksanakeun suluk. Suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunana ngaranna salik. Suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai. Ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai, mapak tapak mapai tapak. Ngan nu dimaksud suluk di dieu, suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah. Salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah. Geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin, deuk menuju makom yakin dina asma Allah. Engke hayang datang kana sifat, engke hayang datang kana zat, di mana geus beres dina asma bakal datang kana sifat, engke bakal kana afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna, yakin kana. Jadi mu yakin mah engke ge urang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah, buka mata urang nu ieu, dedeulean mah lain nu ieu. Cili urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu, geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere. Di mana hayang? Di mana teu hayang osok dibere ngan urang embung. Geus. Dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh. Jadinya lagi kaget, ya Allah kok dibere kos kieu? Kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa. Dedengian nu lain dedengian nu biasa. Ambean nu lain ambean nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cak Sidina Umar naik Al-Jabal. Kadeuleukeun ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang. Cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang ka dinya bisa kaserang. Hei, Al-Jabal. Maksudna naik ka luhur, naik ka luhur. Kabeh sahabat naik bari nanya, "Woi, suara Sidina Umar tah mah?" Suara Sidina Umar. Sidina Umarna di Madinah. Kadeuleuh ku Sidina Umar. Dibere blak, insyaallah. Aya tamu datang namu ka Sidina Utsman. Cek Sidina Utsman, tadi mana di jalan zina. Hah? Zina. Masya Allah, ngarasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa dideuleuh gitu. Berarti kan zina mata. Cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya, tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul. Bisa neuleuh kulana di mana? Sidina Utsman cuma nangis, ya Allah ya Rabb. Poho. Bisa kadeuleuh tah? Mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleuh. Bisa kadeuleuh. Aya gambaran di mata. Itu aya sarwitian mata. Kadeuleuh, katempo. Gitulah jelema geus boga yakin. Masya Allah. Moal Ki Balam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mun ngadoa. Muridna bisa hiber. Masya Allah karim. Kos gitulah ilmu yakin.
geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin suluk sesuai jeung perintah guru dina asmaul husna anu kuari ngan dijieun 9 makom lamun maneh geus datang kana 9 makom hiji makom ge geus boga rasa 2 makom komo geus datang ka 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge rahimallahu ahi cak Kangjeng Nabi buka ngaramatan Allah ka dulur kurang Isa lau zada lamun tambah keyakinan lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cak Kangjeng Nabi beuh dulur kurang nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber puara tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah geus lamun jelema geus ibadah datang ka dinya moal aya anu dimudap-dimodif moal aya haram jadi halal jadi haram teger bae Allah nu di dalamnya lain duit lain dunia lain jabatan lain tata lain kemuliaan lain keagungan hiji Allah ngeunah teu geunah ku masia aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu karasa ku sia menang hidayah sia teu karasa sia acsana sia cilaka ujianan ih aing mah moal ngaji cenah ka Cilongok lah kos kitu mah tah Allah can wanita ada sia ngaji ka dieu emang ditahan tenaun henteu mere duit tilok sia emang sia tuh cenah kiai mah hayang dibere tuh sia lain hayang dibere mere ge tilok mah lain maksudna aing hayang dibere atawa henteu sia sok mere tah henteu atuh henteu cenah ngajina ge di tangkal buah tuh eta karasa pan ku sia ngajina di tangkal Ambon kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encak encan janjakna teh atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing mah kumaha aing jeung Allah ai sia ji cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia badak nu di luar mah eta mah lah sok nu di luar teh sok bisa bae henteu atuh geus kuareng teh di aku deui geus kabehan lainnya di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah geuh cenah kiai na hayang dibere urusan hayang dibere jeung henteu teh urusan aing salah aing bener-bener aing sia geus jang pere heuh nya tuh encan cenah wau ge henteu embung lah embung wau masih dipentak enggak ada deh tah ieu kan gulak-gilak ate urang lempang ka Allah dijieun seperti kitu babari zikirna mah illallah cau gede illallah aya deui diberena rada gede illallah panjang zikirna ge doana ge geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui udah deui seberes deh nah iyalah nu hese datang ka makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah tobatna ge aya 3 rupa tobat syariat tobat thariqah tobat hakikat tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi urusanana zahir perintah jeung larangan kuari naik geus bisa eta mah jang geus sapopoe naik kuari tobat dina thariqah urusanana qalbu kecenderungan kolbuna kana dunia kecenderungan kolbuna kana nafsu kecenderungan kolbuna kana materi dan lain-lain sebagainya tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah naik set datang ka roh tobat hakikat ngaran lain bantrak-bantrakeun ko geus karolot bantang ka modar sanwal bisa tah moal lain babagaeun kudu pepegatan heula jeung dunia pepegatan heula jeung makhluk pepegatan heula jeung karamean jadi berarti cicing sorangan teh indah baturna teh ngan sakadar tasbih Allah baturna teh sakadar Quran maca Quran baturna sakadar kitab eta lah nu jadi batur kabelah dituna hiji we nu jadi batur Allah kuncina kuari kunci bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli pangeran teh nu ngadamel langit ngadamel bumi katut eusina batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah masyaallah kan
senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus senang. Masya Allah. Allah teh anu boga rahmat, Allah teh nu ngarahmatan, Allah teh nu Ghafur, Allah teh anu maha hampura. Gusti, urang boga dosa dihampura, senang boga pangeran modal kitu. Ketika urang kesusahan rahmat Allah turun, senang Masya Allah. Ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah, senang boga pangeran kos kitu. 2 nomor katilu pangeran nu nyieun langit katut eusina anu mawa rahmat, selalu ngarahmatan, selalu babarengan jeung aing. Ya Allah, di mana? Innallaha ma'ana. Allah teh bareng jeung urang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Innallaha ma'al muhsinin. Allah babarengan jeung nu nyieun hade. Innallaha ma'as sabirin. Allah babarengan jeung nu sabar. Aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi. Geus ka mana moal sieun. Ka mana moal sieun sebab geus boga rasa. Ilmu teh lain disungut tapi karasa ku qalbu, karasa ku roh. Yakin ngaranna. Nikmat geus sirup. Udang peuting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing. Allahu Akbar. Teu sieun ka pocong, teu sieun ka kuntilanak. Ya, tetep kos kitu. Aing mah jeung Allah jeung nu bogana. Awas ya bejakeun ku aing sia ka Allah. Kuntilanak goblok sia ka aing. Aing keur bareng jeung Allah, bejakeun sia ku aing ka Allah. Tolol sia. Sieun kaya kuntilanak. Aduh, panas. Aing teu balik ka raja aing aja pendi. Balik jana ka rajana. Minta pertolongan. Ulah sembarangan sia, langsung indit pocong. Jet, urang dak dileuweung sorangan. Aya bae tah buaya. Oh. Di mana sia buaya? Calangap. Aya sia gara calangap. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Ye, Allah na keur bareng jeung aing. Awas sia. Sia bicara calangap ge, sia teh Allah, Allah keur babarengan jeung aing. Nah leos ujianana buaya ge se. Maung bejakeun ku sia. Aya sia ngalalag aing. Awas sia. Goblok. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Sia teh nang nyalangapkeun Allah, aing teh keur babarengan jeung Allah. Bejakeun sia ku aing ka Allah, ha? Langsung nutup sini. Sok geura bejakeun. Sok. Kuari urang coba ka Taman Safari. Turunkan di mobil kurang aja pendi. Pas di maung deh. Hai. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Iya makhluk Allah. Aing makhluk Allah. Ku baung dioyak-oyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan mah di dieu. Di dieu tah, di kolbu. Jadi urang teh ibadah datang kayakin, puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi. Terrealisasi tentang pembenaran orang terhadap Allah. Datang ke mana orang ngabenerkeun Allah, eta yakin. Ulah wakakan kos kitu renan teh mah luhur teuing. Dina perebah rezeki bae heula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran, percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah, yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Ha geura. Mulai kurang guaridet, bae orang magahan ngaji. Tong trong 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 trong.
haji jeung budak datang ka imah kak ya beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha baca habeka nu embak seubeuh moal ge kak ayo baca deui wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha ya lapar keneh kak heuh nya geus kieu kumaha tuh ngautang sia ka itu ka warung engke maerna kongkorong sia tenang aduh kak ayat ngarusak kongkorong kak baca kurang mah ngagigeg beta mulai guys dah diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu ulah deuleu kiai geus atuh mapan ulah deuleu kos Habib Lutfina ulah deuleu kos Habib Umarna ulah deuleu kos kiai Buyana deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu Masya Allah tah kos gitu mulai geus tah geus ngojeknya mulai ngojek turunnya na ka syariat geus mal naik satungtungnya nang ngojek ceknya di Kanjeng Nabi ge bersyariat berarti nyana bersyariat geus teh mah jang contoh doang kan Kanjeng Nabi mah apa Kanjeng Nabi butuh henteu teh mah jang nyontohan bagi jelema anu teu mampu kos kitu mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah nu kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah kos itu teu boga keyakinan satungtung jelema dagang teu boga keyakinan yes beres tani teu boga keyakinan usaha teu boga keyakinan berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar geus keyakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana tuh sawah dijadikeun pangeran pabrik dijadikeun pangeran PNS bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean tak eta teh ngomong geus luhur dina syariat mah masalah dagang teh aja urang mah bersyariat mantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan ulah sok totorekatan ulah ngomong ente torekatnya apa sih ana mah Qadiriyah ana nyak Nasabandia ente di mana musiknya ana di sono iya udah ente dagang apa aja tas torekat teh ngobrolkeun dagang goblok ente dagang apa anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan ente anak mah dagang gas teh kabeulem gitu ku gas nanya ngobrolkeun torekat aju dagang nah kuarikan kos kadar itu kula sering biasa kula ditanya kieu torekat teh apa tahu dah saya mah enggak tahu geus aya batur aing mah nanya ka sia moal ditanya aing teh hayang urusan kos gitu aya batur kalau situ torekat teh apa saya Naksabandia guru saya mau sono mursyid sono kalau mau udah saya ajak sono iya udah beres kebal ditanya situ dagang apa sih saya dagang gas alhamdulillah apa norekat teu meunang dagang lain teu meunang encan wayah norekat ulah sok dagang ulah sok tani ulah keur meujeuhna sulukna deka Allah mungprug paeh hirup-hirup antak atuh hese norekat hese saja lemana dijawab babarian ya kita kalau enggak norekat mah kenal Allah iya tuh ngomong atuh sacepling-cepling apa bari ngomong mah iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau enggak norekat ya kagak bisa udah kita norekat aja mumpung ada kiainya cenah teh tah datangkeun ka yakin set sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap nu kumaha landang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk eleh ku sireum eleh ku kupu-kupu sia je nu matak kuari mah beurit kuari ngahiji jeung urang beurit baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh kuari mah tah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang aya beurit jeung urang teh beurit ge ngomong sia nu beurit
sia beurit sia nu beurit engge nyaho cipa sia ngalawan mun urang ngomong mah kos kitu tah pamajikan urang beurit sia ka pamajikan urang sia nu beurit dicalakin cokotan bae beurit sia salagi sarua deui beurit sia pa beurit-beurit bandak bari teh lambang beurit ngahiji jeung urang kahirupanana geus akur jeung nyana tuh terus tah ieu tah asal boga yakin makan lain disungut di jero hate aing boga keyakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ka pangeran baha pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugi sok mereka aing nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing keyakin urang ketika urang nah teh di bedak atuh tinggal urang ba Allah babarengan jeung aing masyaallah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng ka Gusti abdi makhluk Gusti acenah ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae acenah atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya-daya Allah mah maha kawasa aya lah jelema liwat set jelema asli jelema keur cicing bae Mang ieu budak cicing bae nya Mang keur naon teu keur naon hayang roti tergantung keyakinanna lamun nyana keyakinanna datang oh ieu meureun ti Allah datang roti datang hayang dia dibere 2 datang ka dinya keyakinanna mun aya keyakinan leuwih luhur mang hayang roti cicing bae hayang mah geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha si budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tah los jang sia berangkat kan tinggal urang ngadahar keyakinanna encan luhur keneh eta mah sakitu bae mang euy mang bangun lapar ya cicing hayang dahar tah roti hayang cicing ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti hei ka babaturan ka dieu sia pang nyalangapkeun calangapkeun bere roti dorong kucai dorong deui darah gedean cak baturan rada gedean dorong deui kucai dorong deh. Dorong deh. Tah, coba kan, ya sedang bentangana. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saya bisa keur nyoba keyakinan. Datang ke mana ieu? Ternyata orang kanan lamun urang nyakina geus tinggi jasa dihuapan ku batur. Ulah hese-hese nu gering. Bapak urang, batang ada harta. Bohong para rakyat. Bala mun teu dahar geus bahaya ieu mah ya geus dapat adagan mana mak. Mak, ieu yang geus daek dahar. Heuh sajeun jangan bubur coba bieu bubur. Bubur. Oh, tuh Bapak calangapkeun. Eta aya rezekian keneh mah dicalangapkeun. Bapak urang calangapkeun inuman. Seprit mana seprit? Manya nu gering seprit jang aing. Iya nu gering itu aing mah kudu seprit. tuh eta aya keneh rezekian mah kajeun kuku mah dicalangapkeun bae rezekina datang ka mana Allah nu ngatur urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya keneh rezekian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna tah tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu aki-aki gering kieu dihuapan urang ge mun boga keyakinan kos kitu dihuapan urang urang boga keyakinan geus kieu ka Allah cek pamajikan Kak ieu bangona cicing Kak barang balik cicing longo ka kos kieu Kak emang ngaji naon di ditu Kak jadi kos kieu Kak ieu cek pamajikanna aing sieun tinggalkeun ku aing goblok mana ditinggalkeun aing pae sorangan pamajikan lah teh ditoel ku Allah sebab janana yakinna lalagaan nyana lalagaan lain deuk nyoba diri ku sorangan ka Allah nyoba ka pamajikan coba pamajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pamajikan lamun urang talkolna ka pamajikan salah coba pamajikan aing ngaladenan aing teu salah ka Allah sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae sia deuk indit deuk ini sebodoh Allah moal ge ka pamajikan ge
engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilongok jadi kos kieu. Emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturana. Tadakeun euy ngaji torekat bah ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu ye. Dicalangapkeun minuman. Beres. Dei. Ngeunaan teu ka Abah. Mun aya mah daging kotor. Sial, ieu mah pulah pilih sagala. Teu jadi mah dorekat da. Nya milih kos gitu atuh. Aya dorekat mah ku pameran ti Allah. Nu datang ka jadana kumaha ti Allah karak. Nah, tapi lamun nyana geus bener-bener sesuai jeung petunjukna engke ge moal katahan kajen kukumaha geus sebab aing tenang jasa boro-boro babarengan jeung Allah nu boga anak kakarak bareng jeung sugih bagi urang geus tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa tah iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik besi diturutan ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal ieu basa tukang karung nu karari itu patut tungtung nama pan ngamalacin bah emang enggak dagang lagi enggak abah norekat sekarang udah itu karung mau dikemanain bah udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah kan salah ilmuwan mah udah bakar mau kemana apa mau udah ke Allah aja sapoe dua poe aja nak kuat ya kan seminggu bah ini gimana ini kesononya emang kenapa akan itu dapur gak kebul gimana Allah aja udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua sini ada sendiri sama Allah ya jangan atuh gua sama Allah juga gak kelihatan berarti kan tahu ilmuwan bakal kos gitu mepet bayarnya nami lu balik iya dua ilmuwan makan aja aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing hei pan Allah mah gaib justru aing teh endek ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu bahagia gaib Allah teh nyieun langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu da dabelan Allah ieu mah kakara caritaan doang Allah teh Rahman Allah teh Rahim aing mah hayang kana karasa bahwa Allah teh Rahman Allah teh geuna karasa ka jantung aing Rahim Allah teh geuna karasa ka jantung aing coba aing mah hayangnya moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi geuna karasa ku diri aing ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah geus leuweungan disengseurekeun ku batuk yang kerjeng Allah iya dihina kuat basen dasalek sia ngahina aing kerjeng Allah iya lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan kudu teu ngaji cilaka aredan kabeh aredan ieu tah mangdak ieu dicuptek lantaran ieu besi kieu padahal mah encan guguru salah matak jelema ngaku torekat kayawan encan guguru kajen kukumaha ge atau guguruna teu anggeus di deuleu langkah-langkahna di deuleu zikir-zikirna encan komo hajunyana ngaijazahkeun zikir mah encan salah fitnah kajen kukumaha ge zikirna lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan torekat zikir biasa bae lamun nyana mengatasnamakan torekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati sedengkeun kanyahoan ku ahli nama lain tah mah kajen kukumaha ge tain cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan kula mursid di mana Haji Mursid ganti mursid naon atuh sabodo sia Haji Mursid mah tah ieu aju kuari mah barang jadi ahli no aja torekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu barang kuari geus torekat kehirupan lain kitu antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda ialah Asmaul Husna walillahil asmaul husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-carana beusi ditaluturkeun ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa beda jelema ibadah geus boga rasa kemelang kapimplan peuting jeung beurang bakal akur bae neuleuh jelema nu di deuleu makhluk Allah nah
Adapun urusan mulyana hiji, inna akramakum indallahi atqakum. Selain anu takwa teu dianggap jelema mulia. Kajen teuing bupati, gubernur, presiden, sugih saadag-adagnyana, sadunya pangsugina, satungtung teu takwa teu dianggap jelema mulia. Sebab jak Allah inna akramakum indallahi atqakum. Nu pangmulia mah nu takwa, lain sugih. Pan di mata urang anu sugih nu mulia. Nu gagah nu mulia. Asal boga mobil wah bagus, horenganan menang sabulan dicokot deui ku dewan. Sial katipu urang. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna wallahu a'lam.